5 brand denim terbaik asal Bandung. Versipai Ensal, nu kalima mana heula? Nisip denim. Nisip denim bener. Eta loba sih ngeluarkeun baju jaket cuman teu kalah alus oge eta denim. Bes eta. Yang denim head eta bahanna kandel Heeh. terus hargana oge kandel. Lumayan eta hargana. Pokoknya halus lah brand eta simple daily cocok lah jangan anak-anak muda di mana ya. Bener. Selanjutnya orang Bespoke Project. Eta keren sih. Eta keren. Orang resep ciri khasna adalah aya motif di saku belakang teh. Awan-awan. Orang geus apal eta lila. Pokona orang resepna karena denim teh lain celana unggul aya jaket dan lain-lain itu bisa cek we ka toko langsung diturang ka. Eta beak wae. Beak wae karena artikelna limited. Gitu. Selanjutnya mana? Selanjutnya wingman denim. Wingman denim. Itu mah denim head banget pokoknya. Soalnya bahannya raw terus terkenal lah kelas menengah ke atas, klasik premium eta mah. Nu ngeband ge makana sok eta ya. Pokoknya anak-anak brand, anak-anak naon distro marah ke eta. Padding lagi teu kalah alus ta eta, pake tahunan eta. Kuat banyak. Kuat. Nomor 2. Nomor 2 orang Pots Meet Pop. Nah, eta orang resepna streetwear eta kultur pisan bukan nama culture dah. Karena pernah collab jeung Bob Marley. Wih keren sih. Bener. Urang resepna eta si overall-na eta aya overall eta. Pot Meet Pop. Selanjutnya nu terakhir. Pasti na studio. Naon? PSD. Bener Peter Size denim teh eta legend. Legend eta. Soalnya eta kan asalna gieunan tangan kan. Peter Firmansah namanya. Wisna beranjak dari denim hungkul sampai tahun-tahun 2000 manehna ngaluarkeun Aya sagalanya. Segala baju, jaket, segala eta anak-anak zaman baheula pasti make eta. Yang pasti apal oge. Pasti apal oge. Enak kumaha ya keneh teh? Aya kebetulan aya masih bertahan. Masih bertahan. Itulah 5 brand denim asal Bandung versi kami. Komen Versi kamu.